Wa idza talaqtum jeung di mana-mana nalak aranjeun kabeh an-nisaa ka pirang-pirang awewe. Fabalagna tuluy nepi itu nisa ajalahunna kana batas iddahna itu nisa. Qarabna tegasna mah geus deukeut itu nisa inqidha'a iddatihinna kana seep iddahna itu nisa. Fa amsiku tah kudu nyengker aranjeun kabeh hunna ka itu nisa bi ang turaji'u ku cara yen ngaruju aranjeun kabeh hunna ka itu nisa bi ma'rufin kalawan ma'ruf kalawan cara hade min ghairi dororin kalawan teu aya ngamadaratkeun au sarrihu atawa ngalepaskeun aranjeun hunna ka itu nisa bi ma'rufin kalawan hade kalawan kahadean oge. Utruku tegasna mah kudu ninggalkeun aranjeun kabeh hunna ka itu nisa hatta tangkodia nepikeun kayen parutus pargat naon iddatuhunna iddahna itu nisa. Wala tumsiku jeung ulah nyengker aranjeun hunna ka itu nisa birraj'ati ku ngaruju diroron karena arah-arah ngamadaratkeun. Maf'ulun lahu ari lapad diroron eta jadi maf'ul lah. Dita'tadu karena rek gawe aniaya aranjeun kabeh alaihinna ka itu nisa bil iljai kalawan maksakeun ilal iftidai kana menta tebusan ilal iftidai kana menta tebusan wa tatliki jeung kana nalak wa tatwilil habsi jeung kana manjangkeun nahan atawa manjangkeun iddah. Waman jeung ari saha jalma yaf'al eta anu migawe itu si man dalika kana eta ngamadaratkeun faqad zalama tah nyatana geus dolim eta si man nafsahu ka dirina itu si man bitaridziha ku ngasongkeunana dirina itu si man ila adzabillahi kana azab Allah. Wala tatakhidu jeung ulah nyieun aranjeun kabeh ayatillahi kana pirang-pirang ayat Allah huzwan kana jadi guguyonan. Mahzuan tegasna ma anu diguguyonkeun biha naon biha itu ayat bimukhalafatiha ku nyulayaanna kana eta ayat. Jadi bentuk nyulayaan ngaguguyonkeunana teh ku nyulayaan kana eta ayat. Wadhkuru jeung kudu ingat aranjeun kabeh ni'matallahi kana nikmat Allah alaikum ka aranjeun kabeh bil islami tegasna mah ku agama Islam. Wa ma jeung kana perkara anzala anu parantos nurunkeun Gusti Allah alaikum ka aranjeun kabeh minal kitabi nyatana tina kitab Al-Qur'ani tegasna mah Al-Qur'an wal hikmati jeung hikmah. Ma tegasna perkara fihi anu eta tetep dina itu ma minal ahkami tina pirang-pirang hukum. Yaidu anu mituturan Gusti Allah kum karanjeun kabeh bihi ku itu Al-Qur'an bi antashkuru ku yen syukuran aranjeun kabeh ha kana itu nikmat bil amali ku ngamalkeun bihi kana eta Al-Qur'an. Wattaqu jeung kudu taqwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Wa'lamu jeung kudu nyaho aranjeun kabeh annallaha kana yen sanyana Gusti Allah bikulli syai'in kana saban-saban perkara alimun eta anu maha uninga. La yakhfa anu henteu samar alaihi ka Gusti Allah naon syai'un hiji perkara oge. Wa idza talaqtum jeung di mana-mana nalak aranjeun kabeh an-nisaa ka pirang-pirang awewe pabalagna tuluy nepi itu nisa ajalahunna kana batas iddahna itu nisa ingkodot tegasna ma beak naon iddatuhunna iddahna itu nisa fala ta'dulu tah ulah nyegah aranjeun kabeh hunna ka itu nisa. Khitabun ari ieu khitabna lil auliya'i ka pirang-pirang wali. Oh ieu teh ka wali khitabna. Ayatamna tegasna ma ulah nyegah aranjeun kabeh wali hunna ka itu nisa min ayyangkihna tina yen nikah itu nisa
azwajahunna ka pirang-pirang salakina itu nisa, ka pirang-pirang salakina itu nisa. Al-mutalliqina anu geus nalak kabeh lahunna ka itu nisa lianna sababa nuzuliha karna sanyana sabab turunna eta ayat anna ukhta Ma'qal bin Yasar sanyana eta yen sanyana dulur awewe na Ma'qal bin Yasar talaqa eta nalak itu eta nalak ha ka eta ukhtu Ma'qal saha zaujuha ya Pak Yolna saha zaujuha salakina itu ukhtu Ma'qal fa arada tuluy ngamaksud nikahoyong itu zawaj ayu raji'a kana yen ngarujuk itu zawaj ha ka itu ukhtun famana'a tuluy nyegah itu tuluy nyegah ha ka itu ukhtu Ma'qal saha Ma'qal bin Yasar kama sapertikeun perkara hadis rawa anu parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha al-hakimu Imam Hakim idza tarabau di mana-mana silih ridoan itu jalma-jalma ayal azwaju tegasna mah pirang-pirang salaki ayal azwaju tegasna mah pirang-pirang salaki wan nisa ujeng pirang-pirang awewe bainahum di antara itu jalma-jalma bil ma'rufi kalawan kahadean syara'an mungguh syara dalika ari itu nyegah atawa ngalarang annahyu tegasna itu nyegahna Allah anil adli tina ngahalang ngarujuk yu'adu eta dipituturan bihi ku itu dalik saha man jalma kana anu bukti itu si man mingkum anu tetep tiaranjeun kabeh yu'minu eta iman itu si iman billahi ka Gusti Allah wal yaumi jeung kana poe al akhiri anu akhir liannahu karena sanyana itu jalma iman al mutafi'u eta anu ngalap manfaat bihi kana itu pitutur Allah zalikum ari itu madkur ayatarkul adli tegasna matinggal nyegah ngarujuk azka eta leuwih beres leuwih bersih khairun tegasna mah leuwih alus lakum pikeun maraneh kabeh pikeun aranjeun kabeh wa atharu jeung leuwih bersih lakum pikeun aranjeun kabeh walahum jeung pikeun itu jalma-jalma lima karena aya perkara yukhsha anu dipikasieun itu mah ala zaujaini madarat ka salaki jeung pamajikanna minar roibati nyatana tina sangka goreng bisa babil alaqati kusabab percantelan bainahuma antarana itu zaujain wallahu jeung ari Gusti Allah ya'lamu eta maha uninga Gusti Allah eta uninga Gusti Allah makana perkara fihi anu eta tetep dina itu ma al maslahatu ari kamaslahatan wa antum jeung ari aranjeun kabeh la ta'lamuna eta henteu nyaraho aranjeun kabeh dalika kana ma fihil maslahah fattabi'u atuh kudu nuturkeun aranjeun kabeh amrohu kana parentah Gusti Allah wal walidatu jeung ari pirang-pirang indung yurdina eta nyusuan itu walidat ayli yurdina tegasna mah kudu nyusuan itu walidat auladahunna ka pirang-pirang anakna itu walidat haula ini dina 2 tahun ama ini tegasna mah dina 2 tahun kamila ini anu sampurna duanana ari eta lafad kamila ini teh sifatun eta jadi sifat muakkidatun anu nguatan dalika dalika ari itu nyusuan budak dugi ka 2 tahun teh liman pikeun jalma eta tetep pikeun jalma aroda anu ngamaksud itu si iman ayyutimma kana yen nyampurnakeun ar-radha'ata kana nyusuan wala ziyadata jeung henteu ngaleuwihan alaihi kana itu lain kana itu 2 tahun wa alal mauludi jeung eta mesti ka bapakna anu al mauludi lahu wa alal mauludi lahu jeung ka mesti ka bapakna budak bapana nu ngalahirkeun bapana nu dilahirkeunana ayal abi tegas nama bapak rizquhunna ari ngarizkianana ka itu walidat
it'amul walidati tegasna mah masihan tuang ka itu walidat, wa kiswatuhunna jeung makeanana ka eta walidat, alal irdoi kana nyusuanana, idza kunna di mana-mana bukti itu walidat mutallaqatin eta anu ditalak, bil ma'rufi kalawan kahadean, biqadrin biqadri taqatihi ku sakadarna sakuatna kamampuanana itu maulud lah, la tukallafu henteu diperedih saha nafsun hiji awak illa wus'aha angin ngungkul ku kamampuanana itu nafsun, taqataha tegasna mah kamampuanana itu nafsun, la tudor henteu dimadaratkeun saha walidatun indung biwaladiha ku sabab anakna itu walidah, bisababihi tegasna mah ku sabab anakna, biang tukroha ku yen dipaksa itu walidat ala irdaihi kana nyusuanana itu walad, idam tanaat di mana-mana nerima mugen itu walidah tina itu nyusuan, wala yudhara jeung henteu dimadaratkeun saha mauludun lahu bapakna biwaladihi ku sabab anakna itu maulud lah, ai bisababihi tegasna mah ku sabab itu waladihi, bi ayu kallafa ku gambaran yang diperedih fauqata qatihi, diperedih itu maulud lah fauqata qatihi saluhureun kamampuanana itu maulud lah, jadi maulud lah di dieu teh abun bapak. Wa idhafatul waladi jeung ari nyarandekeun atawa ngaidopatkeun lafad walad ila kullin kana saban-saban sahiji minhuma tina itu maulud lah jeung walidah, fil maudi aini dina dua tempat lil istiqtofi eta tetepikeun ngalap kawelas, wa alal warisi jeung eta mesti ka ahli bapana, ay warisil abi tegasna maka ahli waris bapakna, wa alal warisi jeung eta tetap mesti ka itu ahli waris bapana, ay warisil abi tegasna maka ahli waris bapana, wa huwa jeung ari itu ahli waris asobiyu eta budak, ay ala walihi tegasna ma eta mesti ka walina itu sobi, fi malihi dina hartana eta sobi, mislu dzalika ari saperti itu kewajiban mislu dzalika ari seperti kewajiban, alladzi anu alal abi anu mesti ka bapana, lil walidati pikeun indungna, minar rizki tina mere rizki, minar rizki nyata natina masihan nafkah gitu nya, masihan tuang, wal kiswati jeung makeanana, fa in aroda tuluy lamun mah ngamaksud itu walidani, aya alipannya berarti duaan, ayal walidani tegasna mah indung jeung bapak, fisolan kana mesat, fitoman tegasna mah kana mesat nyusu, lahu ka itu walad qoblal haulaini dina samemeh 2 tahun, sodiron anu bijil antarodin tina silih ridwan, ittifaqin tegasna maka kasalu non eta teh kasaluyuan, ittifaqin tegasna maka saluyuan, min humati itu walidain, wa tasawurin jeung tina musyawarah bainahuma antarana itu walidain, litadharo karena supaya dohir naon maslahatu sobi maslahatna budak, fihi dina itu nyusuan, fala junahatah teu aya dosa alaihi ma eta tetep ka itu walidain, fi dzalika dina itu antarodin, wa in aradtum jeung lamun mah ngamaksud aranjeun kabeh khitabun ari ieu khitab lil abai ka pirang-pirang bapakna, antas tardiu kana yen nyusukeun aranjeun kabeh auladakum ka anak-anak aranjeun kabeh, maradi aghairul walidati ka tukang nyusuan anu salian ti indung-indungna itu walad, fala junaha tah teu aya dosa alaikum eta tetep mesti karanjeun kabeh, fihi dina itu istirdo, idza sallamtum di mana-mana masrahkeun aranjeun kabeh ilaihinna ka itu marodi anu ghairul walidat,
makana perkara ataitum anu rek mikeun aranjeun kabeh ay aradtum tegasna ma anu karep aranjeun kabeh itaahu kana mikeunna itu barang lahunna kaitu maradi minal ujrati tina buktina buruhanana aya buruhna kami dititipkeun ka istri nu sanes anu nyusuan bil ma'rufi kalawan kahadean bil jamili tegasna ma kalawan kahadean katoi bin nafsi sepertikeun senangna hate wattaqu jeung kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa'lamu jeung kudu nyaho aranjeun kabeh anallaha kana sanyana Gusti Allah bima kana perkara ta'maluna anu ngamalkeun aranjeun kabeh basirun eta anu ningali Bayah fa tegasna mah henteu samar alaihi ka Gusti Allah naon syai'un hiji perkara minhu anu tetep tina itu ma ta'malun perkara nu dipidamel teu aya nu samar pikeun Allah walladzina jeung ari jalma-jalma yutawaffauna anu dimaraotan itu alladzina yamutuna tegasna ma anu maraot itu alladzina minkum ti antara aranjeun kabeh wayadaruna jeung ninggalkeun itu alladzina yatrukuna tegasna maninggalkeun itu alladzina azwajan ka pirang-pirang pamajikan yatarabbasna eta kudu ngadago itu azwaj liyatarabbasna tegasna mah kudu ngadago itu azwaj bi anfusihinna ku pirang-pirang dirina itu azwaj ba'dahum dina sabadana itu mautul ladina sabadana maut azwaj non nya maut salakina gitunya anil nikahi tina nikah jadi nahan heula tina nikah arba'ata asyurin kalawan opat pirang-pirang bulan wa asron jeung 10 dinten walladzina tadi tenon walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asra itu maksudna minal laili anu tetep tina pirang-pirang peuting wa hada jeung ari ieu eta arba'ah fi ghairil hawamil eta tetep disalian anu hamil amal hawamilu anapun ari awewe anu rareuneuh anu haramil fa'iddatuhunna tah ari iddahna itu hawamil ayyadhna eta yen ngajurukeun itu hawamil hamlahunna kana rereuneuhanna itu hawamil bi ayatit talaqi kumake dalil eta dina haliyah tolak kumake ayat tolak wal amatu jeung ari awewe amat alan nisfi eta tetep kana saparuhna setengahna min dalikatina itu arba'ata asyhuri wa asra bisunnati kumake dalil sunnah fa idza balagna tuluy di mana-mana napi itu azwaj ajalahunna kana beak iddahna itu azwaj ing qadot tegasna narima pegat naon iddatun iddah iddatu tarabbusihinna idofat naon iddatu tarabbusihinna tegasna ma iddahna nungguna itu azwaj fala junaha maka taya dosa alaikum eta tetepikeun aranjeun ayyuhal auliya'u hey wali-walina eta azwaj fima dina perkara fa'alna anu migawe itu azwaj fi anfusihinna dina diri-dirina itu azwaj minanta zayyuni tina bukti nagigindingan wa ta'arrudi jeung ngasongkeun diri lil khuttabi ka pirang-pirang anu bade ngalamar bil ma'rufi kalawan kahadean syar'an mungguh syara wallahu jeung ari Gusti Allah bima kana perkara ta'maluna anu maridamel aranjeun kabeh khabirun eta anu maha waspada alimun tegas nama anu uninga bibatinihi kana jero-jero na eta mata malun kadohirihi seperti kana dohirna itu mata malun wala junaha jeung teu dosa alaikum karanjeun kabeh fima dina perkara arradtum anu nyindir-nyindir aranjeun kabeh lawahtum tegasna mangisarahan aranjeun kabeh bihi ku itu ma min khitbatin nisa'i tina nyatana ngalamar ngahitbah ka awewe al mutawaffa anu maraot
ditinggalkeun maut anhunna ti itu nisa saha azwajahunna salaki-salakina itu nisa. Tadi mah azwaj teh istrina, ieu mah azwaj teh zawaj jamak tina salakinya. Fil iddati dina sabutullah fil iddati dina jero iddahna kaqaulil insani sapertikeun ucapan hiji jalma masalan upamana innaki la jamilatun innaki sanyana anjeun la jamilatun eta yakin anu geulis waman jeung ari saha jalma yajid eta manggihan eta siman mislaki ka awewe saperti anjeun wa rubbaragibin jeung mang pirang-pirang jalma anu resep fiki ka anjeun au aknangtum atawa anu nyidem aranjeun kabeh admartum tegas nama nyidem aranjeun kabeh fi anfusikum dina diri-diri aranjeun kabeh nyimpen dina hate mingkos dinikahihinna tegas nama tina ngamaksud nikah ka eta nisa alima uninga saha Allah Gusti Allah annakum kana yen sanyana aranjeun kabeh satadzukuruna bakal areling aranjeun kabeh hunna ka itu nisa bil khitbati ku ngalamar wala tasbiru jeung henteu sabar aranjeun kabeh wala tasbiruna jeung henteu sabar aranjeun kabeh anhunna ti itu nisa faabaha tah ngawenangkeun Gusti Allah lakum ka aranjeun kabeh ataridho kana nyidemna kana nyindiran khitbah gitu kana nyindiran khitbah walakin tetapi la tuaidu ulah ngajangjikeun aranjeun kabeh hunna ka itu nisa sirron kana nikah aya nikahan tegasna mah kana nikah illa lakin antakulu angin tetapi najan ngucap aranjeun kabeh kaulan kana ucapan ma'rufan anu hade aya mah tegas nama ucapan urifa anu dikanyahokeun itu mah syar'an mungguh syara dina ta'ridi nyatana tina nyindiran falakum tah eta tetep meunang pikeun aranjeun kabeh dalika ari itu ta'rid wala tazimu jeung ulah ngamaksud aranjeun kabeh uqdatan nikahi kana akad nikah ay ala akdihi tegasna mah kana akad nikah hatta ya bulugo sehingga yen nepi naon alkitabu tulisan ayal maktub tegasna mah perkara anu ditulis minal iddati tina iddah ajalahu kana seepna itu kitab biayang tahia ku gambaran yen beak itu maktub walamu jeung kudu nyaho aranjeun kabeh annallaha kana sanyana Gusti Allah ya'lamu eta uninga Gusti Allah makana perkara fi anfusikum anu tetep aya dina diri-diri aranjeun kabeh minal azmi tina ngamaksud wa ghairihi jeung salianti itu azam fahdaru tah kudu sieun aranjeun kabeh ka Gusti Allah ayu akiba kana yen nyiksa Gusti Allah kum ka aranjeun kabeh ida azamtum di mana-mana ngajam aranjeun kabeh wa alamu jeung kudu nyaho aranjeun kabeh annallaha kana sanyana Gusti Allah ghafurun eta anu maha ngahampura liman kajalma yahdaru anu sieun eta manhu ka Gusti Allah halimun tur anu maha hilim bitakhiril uqubatiku ngakhirkeun kana nyiksa an mustahiqiha ka anu ngahak anu berhak na kana eta siksa la junaha henteu aya dosa alaikum eta tetep madarat ka aranjeun kabeh in talaqatum lamun mah nalak aranjeun kabeh an-nisaa ka pirang-pirang awewe malam tamassuhunna dina salagi can ngajima aranjeun kabeh ka itu nisa hunna ka itu nisa wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraat tumassuhunna ari aya lafad tumassuhunna aitu jami'uhunna tegas nama ngajima aranjeun ka itu nisa awalam tafridu atawacan mastikeun aranjeun kabeh lahunna ka itu nisa faridatan kana mas kawin mahron tegasna mah kana mas kawin wama jeung ari lafad masdariyatun eta masdariyah dorfiyatun tur dorfiyah
Ayla tabi'a tegasna mah teu aya akibat, ayla tabi'ata tegasna mah teu aya akibat, alaikum madarat ka aranjeun kabeh fitolaki dina tolak, zamana adimil masisi dina zamana adamil masisi, zamana adamil masisi dina zaman teu aya na ngajima, wal fardi jeung can mere mas kawin bi ismin ku dosa, wala mahrin jeung teu ku mas kawin. Fatolliku tah tek nalak aranjeun kabeh hunna ka itu nisa, wa matiu jeung kudu mere pangbubungah aranjeun kabeh hunna ka itu nisa, atu tegasna mah kudu mere aranjeun kabeh hunna ka itu nisa, ma yatamattana kana perkara anu narima bungah itu nisa, bihi ku eta ma perkara naon wae nu matak awewe eta bungah, al musi anu eta tetep mesti ka itu kanu sugih kanu beunghar, al goni tegasna mah anu sugih mingkum ti aranjeun kabeh, qadaruhu ari sakadarna kamampuan itu musi, wa alal muqtiri jeung eta mesti ka itu nu fakir, adai ke tegasna mah anu rupek, ar-rizki rizkina adai ke rizki anu rupek rizkina, qadaruhu ari sakamampuanana itu muqatir, yufidu maedahkeun eta lafad annahu kana yen sanyana kalakuan la nadro eta teu aya lirikan ila qadri zaujati eta tetep kana ukuranana pamajikan, mataan kalawan ngabungahkeun, tamtian tegasna mangabungahkeun, bil ma'rufi anu tetep kalawan kahadean, syara'an mungguh syara. Ari itu lapad bil ma'rufi sifatun eta sifat, mataan dina lafad mataan, hakon anu hak, sifatun ari lapad hakon teh eta sifat, saniyatun anu kadua, au masdarun atawa eta teh masdar muakkidun anu naukidan anu nguatan, alal muhsinina mesti ka jalma-jalma anu gawe alus, sahatah al muhsinina al mutiina tegasna mah anu taat kabeh, fa in talaqtumu jeung lamun mah nolak aranjeun kabeh hunna ka itu nisa, min qabli an tamassu tina samemeh yen ngajima aranjeun kabeh hunna ka itu nisa, faqad faradtum bari nyatana geus mastikeun aranjeun kabeh lahunna ka itu nisa, faridatan kana mas kawin, fanisfuma maka mesti aris saparuhna satengahna tina itu perkara mas kawin, faradtum anu geus mastikeun aranjeun kabeh, yajib tegasna mah wajib lahunna milikna itu nisa, wajib nisfun, wajib itu nisfun lahunna pikeun itu nisa, wa yarji'u jeung balik deui lakum ka aranjeun kabeh naon an nisfu satengahna deui dibalikeun deui, illa lakin ayyafuna angin tetapina yen lamun mah ngahampura itu nisa, ay zaujatu tegasna mah pirang-pirang pamajikan, fayatrukna tah ninggalkeun itu nisa hu kana itu nisfun, aw yafwa atawa ngahampura saha alladzi jalma biadihi anu eta tetep dina leungeun itu alladzi uqadatun nikahi ari akad nikah, wa huwa jeung ari itu alladzi azauju eta salaki, fayatruku tah ninggalkeun itu zauj laha pikeun itu zaujah al-kulla kana sakabehna, wa ani Ibnu Abbasin jeung katampi tina riwayat Ibnu Abbas, al waliyu ari wali idza kanat eta di mana-mana bukti itu awewe nate mahjuratan eta anu disengker, fala haraja tah teu aya dosa fidzalika dina ngahampurana teu nanaon gitu. Wa ta'fu jeung ari ngahampura aranjeun, wa ta'fu jeung ari lamun mah ngahampura aranjeun kabeh ngarelakeun, mubtadaun ari lapad an ta'fu teh eta mubtada, khobaruhu anu ari khobarna itu an ta'fu aqrabu lit taqwa, eta lafad aqrabu lit taqwa, aqrabu eta leuwih deukeut lit taqwa kana katakwaan, wala tansawu jeung ulah poho aranjeun kabeh al fadla kana kautamaan, bainakum anu tetep antara aranjeun kabeh, ay tafaddala tegasna mah gawe kaagungan,
saha ba'dukum sawarehna aranjeun kabeh ala ba'din ka sawarehna deui. Innallaha sanyana Gusti Allah bima kana perkara ta'maluna anu migawe aranjeun kabeh basirun eta anu maha ningali. Fayujazi tah ngabales Gusti Allah kum karanjeun kabeh bihi kana itu ma ta'malun. Hafidu kudu ngaraksa aranjeun kabeh ala sholawati kana pirang-pirang salat al khamsi anu 5 biadaiha ku ngalakonan kana eta salat fi auqatiha dina pirang-pirang waktu na eta salat. Wassolatil wusto jeung kana salat al wusto anu wusto salat pertengahan. Iya ari itu salatul wusto al asru eta salat asar anu nyaurkeun salat asar. Awis subuhu atawa salat subuh anu nyaurkeun salat subuh. Awis duhru atawa salat duhur. Au gairuha atawa salianti itu salat asar subuh atawa duhur. Aqwalun tegas nama pirang-pirang kaul. Wa afrodaha jeung mencilkeun nyumputkeun ha kana itu salatul wusto bidzikri ku nyarioskeunana li fadliha karena kaunggulanana eta salat wusto. Wa qumu jeung kudu ngadeg aranjeun kabeh lillahi karena Gusti Allah fi sholati dina salat. Qanitina tegas nama bari taat kabeh. Ila dicarioskeun mutiina tegas nama bari taroat kabeh liqaulihi kana dauhan Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu kunutin ari setiap kunut fil Qur'ani dina Al-Qur'an fahuwa tah ari itu kunut taatun eta taat disebut kunut eta teh taat. Rawa ngariwayatkeun hukana eta hadis sah Ahmadu Imam Ahmad wa ghairuhu jeung salianti itu Imam Ahmad. Wakila jeung dicarioskeun sakitina naon lafad sakitina bari repeh kabeh li hadisin karena aya hadis li hadis Zaid bin Arqam karena aya hadis Zaid bin Arqam. Kunna bukti abdi sadaya natakallamu eta ngobrol abdi sadaya fi sholati dina nalika salat hatta nuzilat sehingga diturunkeun eta ayat. Paumirna tuluy diparentahkeun abdi sadaya bisukuti kana repeh wanuhina jeung dicegah abdi sadaya anil kalami tina nyarios. Rawa ngariwayatkeun hukana eta hadis saha Syaikhaani Imam Bukhari wa Muslim. Fa in khiftum tuluy lamun masieun aranjeun kabeh min aduwin ti musuh wa ausailin min aduwin ti musuh ausailin atawa tina banjir au sabuin atawa tina sato galak farijalan tah bari lempang we jam urojilin tegasna marijalan teh jama tina rojil ay musyatan tegasna ma anu lempang. Sallu kudu salat aranjeun kabeh au rukbanan atawa bari tutumpakan jam urokibin ari lapad rukban teh eta jama tina lafad raqib ay kaifa amkana tegasna makumaha wae kongangna. Mustaqbilil kiblati tegasna tur bari madhab ka kiblat au ghairiha atawa kasalian ti itu kiblat wa yumi'u jeung ngisarahan itu si jalma birruku ikana rukuna wa sujudi jeung kana sujudna. Jadi ruku jeung sujudna henteu sabenerna tapi bak ngange isarah nya samampuna. Kaifa amkana faida amintum jeung tuluy di mana-mana geus aman aranjeun kabeh minal khaufi tina rasa kasieuna fadkuru tah kudu ingat aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah. Aya sallu tegasna mah kudu salat aranjeun kabeh kama allamakum sapertikeun yen geus ngajarkeun Gusti Allah kum ka aranjeun kabeh sapertikeun geus ngajarkeun Gusti Allah kum ka aranjeun kabeh ma kana perkara lam takunu anu henteu bukti aranjeun kabeh ta'lamuna eta uninga aranjeun kabeh qabla ta'limihi dina samemeh ngajarkeunana Gusti Allah kana eta ma min faraidi hatina nyatana pirang-pirang kaparduanana itu salat wa huquqiha jeung pirang-pirang hakna eta salat wal kafu jeung ari kafna bimana mislu eta makna lafad mislu wa ma jeung ari lafad makna masdariyatun eta masdariyah au mausulatun atawa ma mausul tiasa wae ma masdariyah atawa ma mausul
Walladzina jeung ari jalma-jalma yutawaffawna anu di marawatan itu alladzina minkum ti aranjeun kabeh wa yadaruna jeung ninggalkeun itu alladzina azwajan ka pirang-pirang pamajikan falyusu tah kudu ngawasiatan itu alladzina wasiatan kana hiji wasiat wa fi qiraatin jeung eta tetep dina hiji qiraat birrafi ku ngaropakeunana ay alaihim tegasna ma eta mesti ka itu alladzina kana itu wasiat li azwajihim ka pirang-pirang bojona atau pamajikanna itu alladzina wa yutu jeung mere itu alladzina hunna ka itu azwaj mataan kana harta banda ma tegasna mah kana barang yatamatta na anu ngarasa bungah itu azwaj bihi ku itu ma minan nafaqati tina nafaqah wal kiswati jeung makean ila tamamil hauli nepikeun ka sampurna sataun min mautihim tina mautna itu alladzina awajibi anu wajib alaihinna ka itu azwaj naon tarabbusuhu ngadagona itu hawal ghaira ikhrajin bari henteu kaluar ti imah halun ari lapad ghaira ikhraj eta jadi hal ay ghairu mukhrijatin tegasna mah bari henteu ngaluarkeun dirina min maskanihinna ti imah-imahna itu azwaj fa in kharajna tuluy lamun mah kaluar itu azwaj bi anfusihinna tegasna mah ngaluarkeun kana dirina eta azwaj fala junaha tahta ya dosa alaikum pikeun madarat pikeun aranjeun kabeh ya aulia al mayyiti hai pirang-pirang wali mayit ma dina perkara fa'alna anu migawe itu azwaj fi anfusihinna dina diri-dirina itu azwaj min ma'rufin nyatana tina kahadean syar'an mungguh syara kata zayyuni sapertikeun gigindingan dangdannya wa tarkil ihdadi jeung ninggalkeun ihdad musut-musut maneh waqat inna faqati jeung megatkeun nafaqah an hati itu awewe wallahu jeung ari Gusti Allah azizun eta anu maha gagah fi mulkihi dina karajaanna Gusti Allah hakimun tur anu adil itu tur anu maha adil hikmahna fi sunihi dina dadamelana Gusti Allah wal wasiatu jeung ari wasiat al madkuratu anu dicaritakeun mansukhatun eta anu dinasakh ayatna dinasakh bi ayatil mirasi ku ayat miros ayat warisan atarabbusul hauli jeung ari ngadagona sataun bi ayati arba'ata ashurin ku ayat idah 4 bulan wa asron jeung 10 hari as-sabiqati anu geus ti heula al mutaakhirati tur anu pandeuri fin nuzuli dina turuna wasukna jeung ari ngimahan sabitatun eta anu tumetep laha pikeun itu awewe inda Syafi'i mungguh Imam Syafi'i rahimah mugi masyan rahmathu kaitu Imam Syafi'i saha Allahu Gusti Allah.